Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para wargi mitra dongeng anu toleh mikasono tur mikarius kana caros Sunda nuju di mana we ayana wilujeng patepang deui sareng simkuring dina raraga ngadangkeun deui hanca carios anu katunda dinten kamari. Pamugi wae para wargi nuju aya dina kawilujengan aya dina panangtayungan kersaning Gusti Jat Allah Rabbul Alamin. Sehat lahir sehat batin bari ginulur kebagjaan nutan wates uangna. Dina waktos ieu teh simkuring sejang ngaduhikeun deui carios nyambung anu jejer cariosna dina Jawara Tatar Galuh. Kalian judul anu beri dugikeun nyaeta Parlayana Si Samernyawa. Nincak di bagian ke-14. Ieu dongeng mangrupikeun buah karya sastra Andang S. Argayuda. Karya simkuring. Pamugi wae naon anu didugikeun ku pribados tiasa ngajantenkeun hiburan, tiasa ngajantenkeun pangbeberahmana kasakur anu ngadangukeunana. Atuh mamanewian sasieun sabeunyeurna aya nu tiasa ngajantenkeun luang kanggo para wargi. Mangga para wargi ieu carios urang kawitanan. Wilujeng ngadangukeun un awiktu astuna masidam mugia salira salawasna aya dina kamuliaan. Aduh iya, si Jawara edan keceak dengek, leungeunna langsung ngampleh tina palebah sikuna. Saterusna gegerengan bari gegerung nahan ka nyeri. Saeutik oge teu nyangkaeun lamun ame bitak anu ngabibita ku duit teh jago main po. Dasar nu edan, cenah Jawara kahot. Karek dibere nu kitu wae geus kokobobongan. Sada anjing dilejek bagong. Nawangsi ngajejeleh ka eta Jawara. Sabab manehna kacida hewaeunana mangke ngancam-ngancam kana boga warung. Tapi basa Nawangsi teh sumarita kitu cuk ujug anu julung-jeleng muru manehna. Barang direret aya dua orang lalaki marsat bedog. Maranehna sigana mah baladna si Jawara anu ditumprakeun ku Nawangsi. Sabab langsung mureleng siga nu rek narajang. Awewe bangkar warah modar sia. Ciat. Salah seorang tinuduan langsung ngabentak. Awakna ngagajeleng bari nyabetkeun bedogna. Bedog nyewuk rek nampol sirah Nawangsi. Manehna teu apalin kana bahaya. Yen anu disangheurepan ku manehna teh lain awewe samanea. Tapi enih Nawangsi anu tadi merhatikeun anakna lain deui jengkeleunana. Manehna hayaeun milu ngawarah ka jelema-jelema model kieu. Ku kituna basa awak si Jawara jatek nerajang Nawangsi. Ni Nawangsi alias si Wali Wisbodas maledugkeun tulang hayam urut dahar manehna. Aduh tobat. Anu rek nerajang Nawangsi teu pupuguh ujug-ujug keceak dengek.
Laju tibebet ni ban ubin. Saterusna greleng senggang dina ubin bari adu-aduhan bakat ku nyeri. Tina mata na ngucur getih beureum. Horeng si jawaraan rek narajang Nawangsi teh kabeunangan mata kencana ku tulang hayam anu nanceb alatan dibeledogeun ku nih Nawangsi. Nawangsi ngaranjug ket ujug-ujug anu kocak dengek deket manehna. Barang diliuk horeng anu tadi ngabentak manehna ujug-ujug numprak teu walakaya. Teu sak deui pasti eta teh gawe indungna. Kitu ceuk pikir Nawangsi. Laju netep ka indungna bari nyerengeh tanda panuju kanu dilakukeun ku indungna. Bangsat sia. Ciot. Anu saurang deui kagok asong. Manehna lah lahan narajang Nawangsi. Pedogna langsung nyuk rek digas beheung Nawangsi. Hai Tapi Nawangsi ditarajang samodel kitu mah geus teu aneheun deui. Awakna langsung ngareundek dina jurus walet nutug. Pos badogan rek digas beheungna ukur ngahiuk luhureun sirahna. Ciat. Nawangsi ngabentak. Bedogna langsung kumolebat di handap. Kalian tu salah deui bedog Nawangsi ngagabres kada bincurang musuhna. Aduh iya. Si Jawara teh langsung ngajerit panjang. Laju urun bari jengkean. Sebab bitisna lebah bincurang kasabet bedog Nawangsi. Untung eta oge tulangna teu nepi ka sapat. Hei, Jawara-jawara edan, sekali sia kanggo kanu boga ieu warung, ranjeun bakal cilaka. Nu boga ieu warung masih kulawarga Kang Santanu. Piraku arandika teu apal ka Santanu? Nawangsi langsung ngancam-ngancam ka tilu urang Jawara nu keur tinggal loler. Maranehna tatu ku Nawangsi jeung ku si Waluis Bodas. Santanu? Kabur euy. Sanggeus ngareungeuk kecapan Nawangsi anu tiluan teh langsung kabur bari ngararasakeun tatu akibat tarung jeung Nawangsi. Ku Nawangsi diantep sina kabur sabab teh hartina keteterusan jeung jalma-jalma model kitu. Para Jawara kagok bari langku lampahna kapihlaan ku sombong. Aruh Nyai atur nuhun terus ngelemetkeun embi. Sanggeus para Jawara edan pada kabur an boga warung langsung nyuruntul nyampeurkeun Nawangsi. Manehna sabaraha kali nyebut nuhun ke Nawangsi. Hatena ngarasa reueus geus ditulungan ku papacanganana Santanu. Ari embi piraku teuing embi aya nu rek nandasa abdi cicing wae. Embi teh terus janten kulawarga abdi, janten teu kedah nganuhunkeun. Nawangsi nembalan nu boga warung bari ngusapan tonggongna bangun deudeu. Urang mana cenah eta teh embi bet ejal mengadon barang dahar, mayana kurek mergasa. Nawangsi heraneun ku tilu jalma nu tadi, make nyieun laku anu teu munasabah, ngera-ngera diri sorangan. Duka teuing Nyai, da saumur ngawarung oge nembe aya jalmi model kitu. Sarame ieu mah sing anu jahat ngadon emam oge di dieu, anger sok mayar. Anu boga warung cumaritana masih kumeleter. Sigana mah kareuwasna tacan ilang. Embi hatur nuhun tuangeunana. Abdi permios bade ka Mairoh, sono ka Kang Santanu. Nawangsi alias Isret Nakomala pamit keun boga warung. Sumuhun mangga Nyai, atukan tenan sono nama da puguh nuju meujeuh geugeut layeut. Nu boga warung ngajurungkeun Nawangsi. Atena kacidabungaheunana
ku bisa wanoh jeung Nawangsi mojang geulis anu hade-hate. Ti warung biijem ka imahna Mairoh teh teu sabaraha jauh. Atuh teu pati lila oge geus anjog deui ka imahna Mairoh. Sampurasun emak. Nih Nawangsi langsung pupuntenan bari ketrok kana panto. Di jero imah kareungeus sadaya nu keur guntreng ngawangkong. Surana mah sada sura lalaki. Pasti Santanu. Kitu cek pikir nih Nawangsi. Rampe saha di luar. Mairoh langsung gakeun panto sabab kadengieun ku manehna sadaya anu kaketrok. Lol Mairoh ngelol tina lawang. Ari breh geuning nih Nawangsi. Nyai, syukur alhamdulillah geuning nyai teh geus anjog di ka dieu. Mana nyi eus? Mairoh mani bungangang nempok nih Nawangsi geus nepi ka imah manehna. Anu ti kamari keur diarep-arep. Sabab ari Santanu geus datang tapi Nawangsi bet ngampleng. Mairoh langsung nanya ke Nawangsi anu kumanehna masuk disebut eus. Iya abdi mah emak. Nawangsi langsung norojol nyamperkeun Mairoh. Bari teu basa-basi deui langsung ngageblus muru imahna Mairoh. Kasampakan Santanu keur uplak ngawangkong jeung Asep Danu oge Mang Sabri. Nyai, Santanu curinghak bareng nempoe nu datang. Langsung uniang nyamperkeun Nawangsi. Engkang, Nawangsi teu biseun ngawasa dirina. Langsung ngagabruk ka Santanu. Hatena banget kusono, pipikiranna jadi beda jeung mangsa bareto. Ayeuna mah make aya sono sagala, aya rasa nu hese dijabarkeunana ku Nawangsi. Ke punten para wargi, urang ngaso heula sakedap. Sakantenan simkuring sejak ngiring ngemutan ka para wargi anu kaleresan nuju ngadangukeun ieu dongeng. Bilih YouTube-na teu acan di-subscribe, punten di-subscribe heula nya. Kelentong hilap like-na oge komentarna. Teu aya sanes supados mana simkuring benar dilalakon enggal dina kalajengan ieu serius. Tiasa langsung nembongan dina YouTube para wargi. Hatur nuhun kana perhatosanana. Mangga urang lajengkeun. Anu araya di imah Mairoh kabeh oge teh anu nyawara. Maranehna hareugeun ku tingkah pola Nawangsi. Tapi saterusna mah maranehna surti, malahan kacida bungaheunana. Lamun nya seug Santanu oge sarua jeung Nawangsi, pada mikanya dina rasa nu nganteng ku tali duriat. Santanu anu leuwih kaget mah manehna hareugeun ku polana Nawangsi sabab salila bebarengan
can kungsi Nawangsi nyen tindakan serupa kitu. Tapi kagetna teu lila sebab geuning ditangkep ku nu geulis teh karasana kacida endahna. Hatena nyiak jantungna juk delik-dug teu puguh endagna. Kakaraeun Santanu mah ditangkep ku nu geulis. Kapanjeng kabogona nu kawin batur oge can pernah ngalaman silih rangkul. Nawangsi ngarangkul Santanu ti peperket. Atuh Santanu oge jadi kabawakeun, jadi kaenakan ditangkep ku nu geulis. Deungeunna langsung ngaragamang sapantengong Nawangsi. Anu raya didinya jadi ting blenyeh kapi asem. Sebab ieu du urang leuman teh siga anu nyosok ka sono geus teu ingeteun deui yen sakurelingna loba nu nempokeun. Ni Nawangsi ngadehem sanajan surti ke anakna tapi buru-buru madehna ngadehem ngelingkeun anu keur silih tangkep. Korejat Nawangsi jeung Santanu ting korejat laju ngaleupaskeun rangkulanana. Duanana pada ngembang wera ngarasa era parada ku geus karalenjoan silih rangkul dina waktu anu lila. Geuning Mang Asep Danu oge Bang Sabri tos nyondong di dieu. Punten abdi kalatan. Nawangsi buru-buru nyalenggorkeun kayaan mijeun semu anu matak era parada ka manehna. Mohon emang mah dinten kamari patutur-tutur sareng Kang Santanu syukur nyai tos sumping Asep Danu seuri bunga. Manehna segema nempo alona jag-jag waringkas. Bari geus anjog ke Mairoh kalayan selamat. Ma abdi lami teu ka dieu margi sono ka Punbiang nembe tiasa ayeuna. Nawangsi langsung nyamberkeun Mairoh laju sasalaman bari ngarangkul. Nya teu naon anak king, mamah kasih da bungahna sebab nampo eus geus tiasa tebung jeung indung hidup. Mairoh carindak-dak bakat ku bunga. Sababana lakon isratna komala jeung indungna bet matak peurih kasing sawae anu apaleun kana lalakonna. Ma abdi ayeuna mah tos tepung sareng indung abdi. Tah ieu Kang Kalung emah gua abdi diuihkeun deui ka emah. Margi ieu Kang Kalung mangrupakeun tawis kanyaapun biang ka emah. Nawangsi langsung nyodorkeun Kang Kalung anu babandulna make ngaran Nawangsi, ngaran indungna. Nya beu anak king rek dipake jimat ku emah sebab indung hidup teh mangrupakeun awewe anu istimewa pikeun emak mah. Mairoh nampanan Kang Kalung anu baretona titah dipake ku Nawangsi. Saterusna disimpen deui kana lomari. Kang Santanu tadi mah ijem anu gaduh warung peranti urang neda ngadon rek aya anu mergasa. Nawangsi langsung muka obrolan nyaritakeun kejadian waktu manehna keur dahar di warung mah ijem. Uleuh untung atuh nuju aya nyai. Santanu mani curinghak barang Nawangsi ngadongengkeun kejadian di warung Maijem. Sebab nu boga eta warung geus nganggap dulur ka Santanu. Mohon Kang dihajar we ku abdi teh. Tiluanana diwarah bari disingseunan ku nami akang. Paranena terus kabur ti buburanjat. Nawangsi ngarestareueus ku Santanu. Jadi itu di dieu teu boleh aya nu ngaku dulur. Mun eureun di warung ngadon dahar di mana wae anu dieureunana nu boga warung tardaekeun dibayar. Nyai, ieu urang mah urang popolah. Beneran tadi Jang Santanu balanja segala bahan kadakaran. Cenah mah jang nyadiakeun Nawangsi sareng ibuna. Mairoh ngajakan nih Nawangsi pikeun popolah di pawon jang dahareun sarerea.
Angga ece abdi mangiringan ke nu ngarora masina ngalobrol nyacapkeun ka sono ugeus lila teu amprok jonghok. Nina Wangsi langsung nuturkeun Mairoh ka pawon. Hitung-hitung mere luang pikeun anakna sangkan leuwih deukeut ka Santanu. Kitu ceuk anu pikir nih Nawangsi. Ari Santanu, Nawangsi, Asep Danu oge Mang Sabri sarere uplek ngobrol nyarita ke dalam pan maranehna salila papisah. Ari Nawangsi mah langsung ngadongengkeun kayaan di lemburna Ceunani awewe anu kungsi ditulungan ku manehna. Kajadian nu matak peurih ka hatena sabab Ceunani ngabebenjokeun anakna ku anu keur kalaparan ku kulu batu. Tilu poe ti harita Santanu, Nawangsi, Asep Danu jeung Mang Sabri pamit ke Mairoh jeung ka enih Nawangsi. Marahna sejang ngajogjog lembur Ceunani anu katelahna lembur geger Sunten. Rek nyubadanan janji Nawangsi ka urang lembur. Yen mangsa purnama rek datang deui ka eta lembur pikeun numpes gerombolan garong Ki Bedul. Sapanjang lumampah Nawangsi telesot tina ceklan Santanu. Teu kitu manehna anu ngahaja muntang ka Santanu. Siga dua sajoli anu keur kaenteupan rasa kacinta teu oleh hayang dideuketan. Hate Santanu anu keur nguyung akibat kabogonan dikawin deungeun jadi asa kaubaran. Pabuburit anu opatan anjog ke imah Ceunani. Imah nu pernahna ditungtung lembur. Kasampakan anak-anak Ceunani keur ulin silih udag di buruan. Nempo Nawangsi datang duanana langsung lumpat muru Nawangsi. Saterusna duanana ngarangkul kana awak Nawangsi. Duanana kacida bungaheunana nempo Nawangsi datang deui. Nawangsi ngarawu eta dua anak Ceunani bangun deudeuh. Manehna jadi ingetin ka mangsa sabaraha poe ka tukang. Lamun seug manehna teu ngadon ngiuhan ka imahna Ceunani, pasti ieu dua budak teh bakal maot lang layeusieun. Saterusna dua budak teh dituyun dibawa nyamperkeun emana anu kebenaran keluar di jero imah sabab ngareung anakna ngagegero ngaran Nawangsi. Ece kumaha damang? Nawangsi nyolongkrong ngasongkeun dua dampaleungeunna ngajak sesalaman ka Ceunani. Alhamdulillah Nyai ece mah sehat. Atuh anak-anak ece barerang da teu pernah kalaparan deui. Yuk urang kalebet. Ceunani langsung ajak para tamuna sangkan asup ka imahna. Teu pati lila sor ngasongkeun cai kopi jeung lalawuhna. Keun teuing ece teu kedah ngarepot. Da abis sapara kanca tos da tadi digeusana lampahan Nawangsi karonyeun ka Ceunani anu dagdag degdeg sesodor ka manehna sapara kanca. Ih ari Nyai ece mah ukur nemrakeun da sakabunga tepang disereng Nyai utamana mah bingah ku tepang sareng Kang Santanu. Ceunani dumareuda manehna kagagas ku ingeteun ka salakina. Ece sing sabar
Abdi tos nguping dongeng tina Wangsi, hampura abdi teu tiasa nulungan. Kaleresan abdi lami di lembur, janten teu kalalar kapalih dieu. Santanu ngojengkang nyamperkeun ceunani, langsung usapan bangun deui. Kang, salaki abdi dimotan ku Garo. Tapi abdi bangga, sabab salaki abdi maotna dina ngabelan abdi sareng barudak. Sanes ngucap kitu segruk ceunani ceurik kanyanyerian. Sakabeh katunggarana bedah di hareupeun Santanu. Lalaki anu kungsi jadi guru salakina. Akang oge tunggara ku ngareung eta kajadian. Keun engke lamun geus nyalse, si Ujang rek diasuh ku akang, rek diwaras sangkan bisa numpes jalma-jalma jahat. Nitip we ayeuna mah pangartikeun cenah jadi jalma anu hade-hate. Santanu ngarasa sedih, sabab sarakina ceunani teh kungsi diajarkeun ulin main po ku manehna. Si nyaina ku abdi bade dilatih silat ceu. Kitu wae ka dieu bari ngalongokan ece. Na Wangsih teh eleh ku Santanu, maneh langsung sumarita rek ngangkat murid ke anakna ceunani anu awewe. Alhamdulillah hatur nuhun Kang Santanu oge nyaina Wangsih. Ece mah bingah, ece mah bagja we nu aya. Mangga teh teuing nyanggakeun. Ceunani bani bungangang barang ngareungeuk kasanggupan Santanu jeung Wangsih. Kumaha ari bekel ece aya keneh? Wangsih nanyakeun bekel kadaharan anu nang ngabalanjaan indungna. Bisi geus urang deui. Ih bekel mah seueur keneh nyai, atuh da moal saepu sabulan. Teras ayeuna mah ece teh sok kepelakan. Salayu sareng pepeling ti tuang ibu. Eta we dipengker sareng diburuan, melak sayuran, melak jagong, melak tangkal sampe. Supados ulah ngalaman kajadian sapertos harita, ceunani teh nurut kana papatahna nih Wangsih, sangkan daek kepelakan jang dahareun manehna. Alhamdulillah syukur atuh ece muhun kedahna kitu. Janten pami urang darurat teu gaduh beas kan tiasa nuang sampe atanapi taleus atanapi bolen. Katuangan ladang pepelakan urang teu kedah meser. Wangsih bungaheun sebab ku cara kitu ieu kulawarga teh moal ngalaman deui lang layeuskeun jiga harita. Para wargi rupina ceros nyambung anu judulna Perlayan Sisa Nyawa bagian ke-14 dicekapkeun mung dugi ka dieu. Enjing atanapi pageto manawi urang dipareng umur anu panjang tiasa ditepangkeun deui dina kalajengan ieu carios. Bobor sapanon cerang sapakan mugia para wargi agung cukup lumur jembar pangampura. Terus ngapunten kana sanes kanten kaluluputan kalepatan simkuring dina anggoni ngadugikeun ieu carios. Bilih kirang nyugemakeun atanapi seueur lepatna hapunten anu kasuhun.
Wilujeng kantun para wargi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.